Si Sarta ngaripukeun bae ka komandan. Endek ka Jakarta, kardus ditinggalkeun, kudu nganterkeun ka stasiun. Waduh, ngagawean ka komandan ieu. Tapi ya bawa gedang ngagawean aing. Aing siban aing asak di diletihan apa aing ditekan orang aratah keneh menang ti luhurna bedak. Aing di di handap kararuning ieu gedang tapi ditekan hejoken. Naon mata aing gituin dudulan nya nu teh dah tak kumaha ya. Ya ngopi geus ya. Tapi di duluan runcem kieu ya. Non kudu ngopi deh kitu. Ja kopi mah lain geus sih piraku yang kudu nyeduh di mah kopi. Naksir aing mah ieu meureun kopi kuncan beak kabeh ya ku aing ya. Waduh, mantap nih. Bar, beda yang terakhir terasa bumbuna ge. Mending nyocok kana letah ge nya. Oh, jadoang nama komandan eta dak. Jemeni burat kitu popoyong kodan makarus. Doang nama nek ngantereun ka nu ngaing eta. Wah. Kopi beak mana aya komandan ka dieu. Di dapur di kopi beak. Naon cayan bae koeng kitu nya sekalian koeng gawean lah. Cayan bae koeng ka dapur lah jorting komandan ya. Bodo amat teng tipu bae koeng. Ini ya koeng. Mirip kopi lah. Woi, Dan. Pan liwat. Atuh liwat. Naon kitu? Atuh engke lah geura liwat. Ya, Dan, karak menang ngiduh ieu tadi keneh. Weh, boleh tuh. Dasar can ngopi ti mah ieu. Geus geura sopeun tak kardus tah. Geura ngopi lah tah. Weh, cocok eta. Kopi naon eta? Ulah loba omong geus. Aing ngeunah kopi diinum, teu ngeunah burakeun. Boleh. Mangga. Katampe nya. Mangga. Dan anu bener bae murah aing. Kopi teh naon ieu? Atuh kopi Dan. Atuh heuh nya aing gemun kopi, ngan rasana tiis ieu. Digulaan teh ku dia. Beraku Dan, coba baka dia ya. Sakieu amis. Nah, atuh letah komandan meureun sasanggaleun. Kira aku aing mah letah aing nu sasanggaleun. Dan lain nih ngomong-ngomong ya nak kardus ieu. Naon eusina ya Dan? Oh. Iya, boga si Sarta katinggalin. Pan saya ke Jakarta, keur isuk. Harusnya tinggalin ke geuraeun bae saya mah. Lain emang eusina naon kitu Dan? Atuh teh nyaho Kak, ulah tamun dia aing komandan teh nyaho mun jerona naon buaya. Dan percuma diantarkeun ka stasiun ge. Soalna atuh jam sakieu mah geus beurang Dan. Geus berangkat keretana ge. Mendingan dibuka cikeng. Moal enak dibuka di dieu mah. Dibuka si Sarta ieu mah. Nges. Aing deuk leumpangnya. Nuhun eta kopina. Oh, geus geura ka ditu. Nampeakeun kopi aing doang di dieu ge. Ngomong naon dia? Geus geura mabur cikeng ka ditu. Tapi eta si eta dah. Ai sugan aing mah ka direk nganteran aing. Orang ngadon ngabura beungeut aing doang jeung kopi. Bau cikih beurit persen. Aing. Lain ceng aing kamari nganterkeun sendal teh ngojolkeun. Ngomongna ke berjapuk tapi teu can bae jam can dibere. Terus atuh nih, Bro. Can dia ge. Oh. Aing ke Jakarta.
Oh, bener dia. Berarti aman kau ini ya, ulin masnya. Kurang aman, paling dulu ya. Komandan mau kardus. Tapi oh bener ceng, tuturkan yuk. Siap bro. Ayo. Cangkeuing mah. Nah, suleng mah. Ceng, beneran geres. Paling yuk, harusnya. Ceng, kamu nih kira-kira usinanya? Mas dong. Hah? Mas. Ayo kan sih, apa gitu? Ceng, cek dia nih usinnya lah jaron. Kakak kanan. Ari koclak nama ieu nya jeung berat kieu ya usina tapi teu nyaho aing ge. Kakak mau belat ngejauh menajik acing matunya hoy ya. Aing geus deh. Penting mah bawa bae urang ting nanon ge usina. Aduh, poe aing apes ya ngagawan komandan kalau aing nu dibura jeung kopi. Woi, mau naon dari ya? Atuh pogo ku kakak, mau naon kadeuleuna yo? Atuh kadeuleu ku aing ge mah kardus. Atuh ho omang ieu kardus, geus nyaho nanya deui. Atuh ho nyaho aing ge kardus. Maksud aing eta eusina naon? Ulah tamun kakaknya. Kami ge nu mawa kardus teu nyaho eusina naon boa. Oh, nah jebalon teh darianya. Daria nu mawa tapi daria eusina teu nyaho. Dek menang maling daria mah. Weh, ulah sok sembarangan eta ngomong. Oh iya ceng. Emang nih beungeut urang kadeuleuh tampang nu maling gitu. Kami mah telok pulang paling kanu kieu mah. Paling ge endog be. Alah, terpercaya aing mah beungeut nage daria beungeut tukang maling kitu saduan ge. Lamun tamah nu kieu ya karak beungeut tukang maling. Tapi dia mah dina beungeut mah eta maling nage klaster ieu tah mah. OLED, bubu be paling ge. Teger. Ngalunjak dia, ngaduduan aing maling bubu lah, maling OLED lah. Aya hiji deui ku dia nu can kasebut. Naon hiji di nu teu kasebut? Tukang ngintip nu mandi. Masya Allah, ieu mah dia mang. Pantesan beungeut dong bebancik tah. Loba bulu juburan kitu. Karena tukang ngintip. Sudah loba halo dia. Eta mah pengalaman aing keur bujangan. Boh, tapi ciroy pengalaman kakaknya. Mun kuat sampai kana ngintip nu mandi segala. Masya Allah. Bro, ngomong ke naon sih? Ulangnya waceng mah. Ima urusan 17 tahun kagigir. Ya segera diok eta loba ngomong. Segera dibuka beta kardus naon eusina. Kardus tadi mang. Penasaran aing mah si kardus naon eusina ye. Kan tadi geus dibejakeun mang bahwa ieu naon bae eusina. Ari eta mah mamang penasaran. Geura bae duitan. Geus kade ku aing di duitan, tapi duitna ulah kuare. Iya tuh mal enak dibawa deh ku kami barang lah ieu mah. Kudu aya duit. Maka dia mun hayang kuari dari duitna peta komandan. Siapa teh nya? Oh eta. Oke, siap ari gitu mah. Ayo ceng. Pente orang kasih abah. Tapi ieu kardus apa lain nu mau mah tadi keur isuk ieu. Komandan di mun teu salah mah. Tapi penasaran yang mau isina ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ieu eusina dahareun ieu. Masya Allah, atuh naon je sendal aing. Ieu tadi kan. Udah dikibay lah koinnya. Action. Boleh. Mana kita hidup? Aing. Action. Mau enak
dia makikian mau anak buah aing titipan dia. Action. Tapi bulan Action. Bismillahirrahmanirrahim.